Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana, tepangdang deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun hanca carios kasarung kaliang maung. Carita ieu karangan Simkuring Pribados, tapi sataacan Simkuring neraskeun hanca dongengna. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana subscribe gitunya, supaya caritana ceplak leuwih gacor deui. Tekeng hilapnya soklah urang kawitanan. Ujang hudang ujang geura beunta geus nepi ka tutugan gunung jitu geus beurang ayeuna mah isuk-isuk ayeuna mah geura balik ujang, ceuk Aki Kuncen ngabejaan kaayaan harita geus waktuna Mang Omon balik deui ka lemburna. Mang Omon atuh anu keur ngarasa reuwas kusabab ngadenge sora anu matak pikasieun teh mukakeun matana anu dipeureumkeun ti tadi mula, kusabab ngarasa sieun bisi dihakan sora anu matak pikasieun kumanehna jelas kadenge sora maung. Aki teh di mana geuning eueuh? Ayeuna kuring aya di tutugan gunung deui bener, tapi Aki ayeuna di mana Aki? Aki geuningan ninggalkeun kuring, ceuk Mang Omon harita luak lieu ka ditu ka dieu neangan si Aki, tapi geus teu ka ciri wujudna. Padahal tadi teh jen tareka cida si Aki teh ngomong aya di gigireunana. Ujang ulah heran ujang. Aki mah ayeuna mah geus baik deui ka tempat Aki. Jiga ayeuna mah ku Aki didoakeun sing beunghar. Ulah loba pamikiran deui ujang. Gawat geura balik. Geus waktuna balik ujang. Tong loba pamikiran Aki sagala, da Aki mah urang dieu. Geus cig ulah tatanya deui. Ceuk sora Aki Kuncen nembalan tapi teu kaciri jirimna mah. Atuh Mang Omon teh ngahulang sakedeung mikiran eta kaayaan. Aing mah bingung ieu teh. Nah aneh kieu, si Aki teh jelema atawa lainnya aneh. Nah aing teh tadi asup ka negeri naon? Sorana mah sora maung. Nah heueuh kitu. Gusti Prabu Maespati teh sabenerna mah siluman maung, ceuk Mang Omon ngagerentes dina jero hatena bari masih tetep luak liuk nitenan kaayaan patempatan anu geus isuk. Daripada aing kudu mikir anu kitu sabodo teuing, nu penting mah heueuh aing kudu beunghar. Tapi ayeuna lamun aing balik ka imah, naon anu kudu dipasrahkeun ka pamajikan aing? Piraku aing balik teu bawa nanaon beureunan ke deui tale ku anak pamajikan teh tas di mana bae teu balik, giliran balik teu mawa nanaon, pasti nage ambek beureunan. Kumahanya pasti ambek si Enih ka aing, ceuk Mang Omon harita garo-garo teu ateuh pakat ku bingung mikiran eta kaayaan. Sanajan geus nyaho tata cara engkena pikeun neangan duit atawa emas, kudu setiap malam Jumat Kaliwon manehna kaluar make baju anu ayeuna geus dibawa ku manehna. Tapi keur bingung kitu teh kadenge aya nu ngagerem. Sormon montong kalaka ngahulang kitu tong bingung. Ta cabak dina saku Andika ayeuna mah geus aya emas, tabikeun bae eta ka pamajikan Andika.
pokona mah ayeuna geus geura balik ulah pak loba pamikiran naon deui gawat geura balik Sarmon bikeun eta emas ka pamajikan Andika tong bingung-bingung modal ti kaula keur ngamimitian kahirupan Andika, tapi ingat sagala rupa perjanjian anu geus diikrarkeun ku Andika moal bisa diganggu gugat deui Sarmon. Kadenge geuningan eta teh sora Prabu atawa Raja Maespati ngabejaan kaayaan dina sakuna geus aya emas. Mang Omon teh ngahuleng kaget kacida, Gusti Prabu, emas di mana Gusti? Kapan tadi teh Gusti teu mahanana naon ka abdi teh? Nu bener Gusti aya emas, ceuk Mang Omon sanajan sieun oge jeung reuwas kusabab keur ngahuleng kadenge Raja Maespati ngagerem jeung ngomong kitu ka manehna. Ayeuna mah dina hatena geus yakin pastina oge bener Raja Maespati teh Raja Maung anu aya di Gunung Wilis. Sarmon tong loba tatanya cek dewek oge sing dilebok ku aing hayang beunghar atawa hayang geuwat dilebok ku aing Sarmon. Tempo cabak tadi nasa kusia geus aya emas kusia bisa dijual, bakal nyugemakeun anak pemajikan sia eta teh. Pokona mah geura ini ti dieu samemes dewek robah kaayaan moal ngantepkeun Andika balik lamun sia ngajedog keneh bae teu ngadenge caritaan dewek sia. Sarmon ulah ngalah ka nyieun ti ambekeun dewek. Init geubat init buktikeun tah dina sakusia geus aya emas goblok, ceuk Raja Maespati harita ambek oge sanggeus ngadenge Mang Omon kalah ka tatanya kitu. Gusti, hampunten Gusti, sanes teu percaanten Gusti, sanes kitu tapi panasaran, ceuk Mang Omon nembala deui. Heueuh, ceuk dewek oge init panasaran tapi di ragap atawa dicekel ku sia henteu goblok. Atuh kokon sia teh gunakeun cabak tas saku sia aya heueuh atawa bohong omongan aing. Sarmon ulah kalah tatanya kawas kitu, ceuk Raja Maespati bener-bener harita sanajan teu kaciri wujudna ambek kacida kusabab Mang Omon masih keukeuh tatanya kitu. Mangga Gusti, mangga, hapunten Gusti, hapunten, abdi salah mohon Gusti. Aya Gusti, aya bener aya emas. Aduh, hatur nuhun Gusti, hatur nuhun, ceuk Mang Omon bari kokompodan reuwas kacida kusabab bener-bener harita Raja Maespati teh kacida ambekna. Sarmon. Oh, cek aing geus geura mantok ti tempat ke jeg geura jual. Bungakeun anak pemajikan sia salagi sia dibere kasempatan hirup ku dewek. Init geuat init ulah nyen pi ambekeun dewek bae sia. Ceuk Raja Maespati geus kitu mah teu kadenge deui sorana naon. Mang Omon oge anu tadi kokompodan kacida reuasna ayeuna mah geus tenang deui. Barijeng beungeutna teh kacida marah maina kusabab nyata dina sakuna anu tadina eueuhna naon teh aya emas lumayan keur modal mimiti manehna engke balik nepungan anak pamajikan. Geus kabayang ku Mang Omon oge anak pamajikanna bakal suka bunga kusabab manehna balik
henteu lengoh mawa emas anu bakal nyugemakeun kahirupan maranehna tiluan. Geus ayeuna mah aing geura balik bae gek naon deui di dieu ge geus puguh modal boga, engken aing bakal leuwih beunghar deui, kudu rajin aing. Tapi kumaha engke carana neangan duitna pirakuan saukur make baju bakal menang duit, bingung oge aing nya. Kunaon aing teu nanyakeun kenak bakal kumaha aing dina gerakna. Cek Mang Omon harita bari leumpang teh mikiran kaayaan eta. Ulah dipikiran teuing, naon kudu dimikiran nu kitu, nu penting malaksanakeun da meureunan moal sagawaya kege kekanyahoan ku aing geus lah ayeuna mah aing mendingan balik. Geurentes Mang Omon dina hatena bari terus leumpang tonggoy turun hayang geuwat nepi ka lembur Ciburial sanajan perjalanan manehna teh henteu gampang kusabab kudu ngaliwatan sababaraha lembur anu ku manehna bakal diliwatan. Tapi ayeuna mah kacidabungahna Mang Omon teh kusabab boga modal. Dina hatena geus gilig rek ngajual emas anu ku manehna dibawa, lamun di hiji lembur anu ku manehna bakal kaliwatan aya toko emas. Geus pasti lamun boga duit manehna teh moal hese neangan ojeg supaya bisa nganterkeun manehna ka lembur Ciburial. Kitu dina pamikiran Mang Omon harita. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Mang Omon anu keur turun ti eta gunung rek ngajugjug lembur anu paling deket ti eta gunung nyaeta Gunung Wilis. Kacaritakeun Bi Eni jeung si Ucil isuk-isuk teh keur siduru dihareupeun hawu. Tapi poe harita mah Bi Eni henteu keur masak kusabab teu boga beas satengah liter acan. Kamari oge gawe can diburuhan ngan saukur dibere sampe 2 siki. Ayeuna keur dibeuleum kumaranehna ngahajak keur ngaganjel beteung bari mikiran engke sore maranehna duaan bakal menang beas atawa moal. Harita si Ucil keur ngebrehkeun kaayaan hatena anu tetep mikiran bapana anu geus 2 poe 2 peuting can balik. Ma, hari bapak kamana nya? Geuningan teh balik-balik bae Ma. Ucil mah bingung hari bapak teh pikiran urang sugan Ma. Urang mah hayang dahar ge hararese. Hari bapak ka kamana Ma? Ma, beteung peuri jaba oge hari bapaknya kumaha? Cek si Ucil bari ramisak tetep bae manehna teh lamun geus inget bapana anu teu balik bae teh sok ramisak. Bi Eni oge manehna sarua teu ngabisakeun kaayaan hate si Ucil harita. Sabar Ucil, sabar. Ma oge lain teu sedih, lain teu mikiran kaayaan bapak hidup, tapi kumaha berenang can menang pagawean pan geus puguh niatna ti lembur indi teh rek ngangan pagawean. Urang doakeun bae Ucil, urang doakeun ulah dipikiran teuing. Mudah-mudahan bapak hidup menang duiteun atawa menang pagawean. Berenang amun menang pagawean menang duit teh anu senang teh lain batur urang Ucil urang. Cek Bi Eni harita terus mepelingan kaayaan anakna tapi sabenerna mah dina hate manehna ge kacida sedihna, kacida hariwangna mikiran terus kaayaan salakina. Dihenteu-henteu oge kusabab salaki manehna tetep bae jadi bahan pamikiranana. Tapi kudu kumaha deui salianti ngadoakeun supaya salakina hasil.